Beberes mi gawe proyek anu 10 MTA. Maningahanakeun pisan besti si bocah leutik jeung si bocah gede hayo we ngaguntingan wae kertas. Ari henteu noelan HP kitu besti anyangana teh hayo we pabalata. Tapi mending kitu besti baelah capek oge daripada naroelan HP jeung kabeak-beak kota. Jebol engke isi dompet kuring hayo dibelian wae kana kota. Ngaguntingan buku nage geuninganan buku paranti diajar. Ampun si bocah leutik jeung si bocah gede mah. Tuh sampahna ge kuat ngalayah kieu besti. Indungna we purah ngabersihan ngabereskeun teh. Nyata meni hese dicarek nate serba salah. Isuk nate kitu deui besti. Nyata si buku nate diguntingan terus dieleman besti. Pokona mah lem oge tos heep. Meureunnan tilu man baradag lem teh. Keur meresan sampah teh jol podong hol we si miut menta tuang. Ah urang bere ieu we daging anu dina burger. Ieu teh meuli burger anu basa renang meuni teu dituang. Padahal dina MBGG sok aya burgeran tapi tara dituang jol meuli burger mending sosis kenjeler. Geus wareg tuang mah jol indit deui we si miut teh. Baelah ieu aya sesana keur engke deui tuang. Tuang si miut nya maksudna teh beres sasapu jeung micenan sampahna ayeuna mah urang ngamarandian heula penghuni pago. Teuing kunaon ieu teh lampu dapur jol kekereceman wae. Wah sigana tereh pareum biasana mah. Beres ngamarandian penghuni pagona tuluy urang langsung asup-asupkeun we kanu pago. Ngarah geunah besti ari langsung dibereskeun mah di engke-engke teh nyaeta sok haroream deui. Jadi kudu tuluy langsung we ieu mah. Tos beres dirorompok mah tuluy ayeuna urang nganterkeun si bocah gede ngaos. Nyaeta ngaos siang ieu teh besti jam 2.